Wilujeng siang baraya abah tos saya terus maco di YouTube abah di mana wae ayana kakalarasan dinten ieu teh kasumpingan Babinsa Hegar mana ieu nepangkeun Pak di Serang Pananang Sudana Pak di Koramil di Caleng abah kalasan abdi tugasnya di Desa Hegar mana. Nah ieu teh Pak Babinsa teh tugasna di Desa Hegar mana baraya kalarasan dinten ieu teh nya abah kadokapan gitu. Babinsa Babin harus kan perkawis ieu Pak janten abdi kan aya program banten kanggo pameran kerasan abdi mesti terang-terang aya kerajinan di Bapak anu langkung saena anu naon sebat jarang lah anu hal-hal ngadamalan ukir langkung nah ieu abdi panginten peryogi kanggo kegiatan acara pameran di soreang panginten Pak manawi Bapak bersedia atau nabi misalkan tema karasan Bapak ge naon namanya nyaroskeun perkawis barangna sos pepesan upami pameran mah saur Bapak teh stokna unjuk kirang margina terus seueur pemesan yang mudah-mudahan Bapak misal dalam waktu sabaraha dinten kapaeun tiasa ngadamakeun kanggo acara pameran gitu panginten Bapaknya pamita mah ayeuna Bapak stokna ieu teh tos barang ieu tos gaduna si A si B na teh janten tos daya gitu namun panginten selama dinten ieu ge Bapak sambil berjalan menuju ngadamalan penjualnya nah gitu panginten abdi manawi Bapak bersedia berkenan ngiring ka soreang gitu pasal panginten ke Pak insyaallah sih ya tapi abdi kada di pasien waktu sih mohon ke kaping sabarana janten abdi nyiapkeun heula sapali sapali aya ya pangintennya ya pameran teh kada panginten kada wayang kada katinggal mohon karena hari hanya dua mah gitu kirang mau nonton teh kirang gitu insyaallah pilihan gitu insyaallah Pak upami abdi di pasien waktos insyaallah abdi panginten sareng Aliman mohon desa panginten terus sementara bisa gitu Bapak abdi nya aya terus saya kasang manti Bapak hatur pisan karena kesiapan Bapak mudah-mudahan ada malan Bapak lancar sareng ada tamu di celana ka acara di pameran dan barang ieu mah panginten terus saya sekedap di panginten nyaranak atau nabi kerupa di kitu mudah-mudahan biasa Bapak ngadamalkeun kanggo acara insyaallah panginten sakitu tak itu panginten baraya apa nu terus manca di YouTube kalarasan abah teh di tawisan pameran di Soreang di Soreang di Kabupaten Soreang di Kodim apa di Kodim Kabupaten Soreang pangintennya nah itu baraya tak dia ngawuningakeun oge ka Pariman siap itu nah gitu kedah aya duaan mohon acara di Kodim ya pameran acara nama ulang tahun Kodim Pak anu ka iya acara Kodim 0624 ulang tahun Kodim 0624 Kabupaten Bandung ulang tahun Kodim 0624 Kabupaten Bandung 0624 Kabupaten Bandung itu panginten baraya alhamdulillah hatur nuhun Pak Babinsa Bapak satu tepangan ka dieu mudah-mudahan wah biasa mangdamokeun kana pameran begitu nya saenggeul we panginten eta sian waktu heula sapatos disiapkeun nah moalami di sana nah kitu pangintennya itu we wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.